Raden Dewi Sartika nyaeta putri pasangan Raden Rangga Somanegara jeung Raja Permas. Bapana nyaeta seorang patih di Bandung anu nasionalis pisan. Waktos bapa sarta indungna ditewak sarta diasingkan ka Ternate tepatna Maluku, kaliwat anjeunna dititipkeun kana mamangna nyaeta Patih Arya anu kantun di Cicalengka. Dewi Sartika udal di Bandung 4 Desember 1884. Anjeunna nyaeta inohong perintis pendidikan kanggo kaum awewe. Dewi Sartika gigih pisan dina memperjuangkeun nasib serta harkat kaum awewe. Dina 16 Januari 1904, anjeunna ngadekeun sekolah istri atawa sekolah kanggo awewe di Bandung. Dina warsi 1910, sekolah istri berubah ngaran jadi sekolah keutamaan istri. Sekolah istri kasebat teras ngadapet perhatian positif di Balarea. Murid-murid nambahan seueur sumawunteun rohangan kapatihan Bandung anu diinjem kawitna oge teu mahi deui nandean murid-murid. Kanggo nungkulana, sekolah istri dipindahkan ke tempat anu langkung lega. Saterusna, dina 1913, tangtung deui organisasi keutamaan istri di Tasikmalaya. Organisasi ieu naungan sakola-sakola anu didirikeun ku Dewi Sartika. Dina warsih 1929, sekolah keutamaan istri dirubah ngaranna jadi Sekolah Raden Dewi. Serta ku pamarentah Hindia Walanda dihudangkeun hiji gedung anyar anu ageng sarta lega kanggo sakola kasebat. Dewi Sartika usaha pisan ngadidik barudak awewe supados tiasa jadi ibu rumah tangga anu sae, adik nyalira, luwes, sarta tabah. Mangka kukituna pelajaran anu nyambung kalawan pambinaan rumah tangga seueur dibikeunna. Haturan nutupan waragat operasional sekolah, anjeunna ngabanting tulang hilari dana. Sadaya jeripayahna eta henteu dirasakeun janten beungberat. Nanging bagentos barobah kaayaan kapuasan batin margi parantos ngadidik kaumna. Salah sahiji anu nambahan sumangetna nyaeta dorongan ti sagala pihak. Anu utamana ti Raden Kanduruan Aga Suryawinata. Nyaeta salakina anu parantos seueur ngabantuan ngawujudkeun perjuanganana. Boh tanagi atawa pikiran. Dina warsi 1947, alatan agresi militer Walanda, Dewi Sartika ngiringungsi sareng para pajuang anu teras ngalakukeun lalawanan ka Walanda kanggo ngabela kamerdekaan. Waktos ngungsi ieu dina 11 September 1947, Dewi Sartika wafat di Cinean, Jawa Barat. Saenggeus kaayaan aman, makamna dipindahkeun ka Bandung.